ada susah, kadang ada sulit, kadang susah, kadang senang, kadang bahagia, kadang cilaka, kadang bagja, kadang sangsara. Nu ngojek teu selamanya dapat penumpang, tukang tani teu selamanya jualan nanti tani na untung, nu dagang teu selamanya aya nu meuli. Kabeh oge selalu ada cobaan di Allah Subhanahu wa taala. Kumaha? Hidup sulit. Naon deui kadina? Hidup sulit. Apa itu? Hidup sulit, teu boga duit, metoha padit. Rezeki warit, harta pailit. Aya deui. Aya deui. Ya amit amit siapa aya mana menambahkan manawi ya amit amit tuh jadi gitu. Sedangkan anak nu hiji sakit, nu dua kacepit, nu katilu hayang kawi hayang merit, nu katilu hayang merit gitu. Segala ngeredit piring, ngeredit tenda, ngeredit garpu, ngeredit hutang pun melilit, akhirnya sakit panon bintit perut buncit. Ih amit amit nyawa pun pamit. Innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah. Batur pae alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Urang mah kita syukuran ka Allah teh. Urang mah syukuran ka Allah teh lamun urang keur bunga. Lamun keur susah mah boro-boro tarek syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro menang we duit ti salaki. Alhamdulillah. Teh nama rezeki teh gede. 500.000 bisa meureun keur meuli baju anyar keur rajaban. Da kitu aya namanya ibu-ibu teh rajaban teh kudu baju anyar we eta. Oca kunaon rek teh rajaban? Bajuna abi mah boga baju anyar. Amin amin. Aya di dieu nu kitu? Aya di dieu nu kitu? Aya loba bawa ka dia jelemana cekek sekalian. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah sira rek rajaban teh kudu baju anyar Gusti Agung. Salakina atuh bentang banding ka ditu ka dieu. Aduh aing cenah kumaha ieu teh. Mana cenah baeud wae. Penting teh dianggurin. Aing kacau beliau ya mah. Kudu baju anyar Gusti Agung ya Allah ya Karim. Taubat bu, taubat. Astagfirullahal. Bisi aya anu kitu ganti. Mulih rajaban ayeuna rek rajaban rek muludan rek kapangaosan rek ka mana wae teu kudu baju anyar kena-kena teu seragaman teu indit. Mung abi mah bungana beda ti batur mah seragam emang teu. Ih amit-amit rek ngaji ge. Emang aya kitu hadisna sahajal mah anu ngaji teu seragam. Cek Rasul teh. Maka ku Allah bakal dilaknat. Teu aya. Teu aya. Pan kitu namanya penting seragam teh manikot pentingkeun jiga rek seragam. Nu penting mah bosan seragamna tapi ikhlas. Seperti abdi ayeuna ikhlas Bu. Di pasian sprint ikhlas. Ngan ieu teh ngajius kieu. Moal mabok gitu. Uyos ngaleut. Uyos sprint. Iya. Moal kabita. Tong ningalikeun buat. Sok ingat kana iklan geuning Bu. Aing ngaleut sprint. Iklan anu ngiklankeun teh geuningan pamaget tiluan, istrina saurang geulis teh istrina. Ingat tadi lain kana lakina lain ka awu geulis. Allahu akbar kami. Duh ya dasarnya mungkin. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira gitu. Ibu sing emut. Jadi salat teh tanha anil fasya'i wal tanha anil. Lamun orang berbuat baik di dunia
ladang tina salat orang mampu diamalkan, mampu diaplikasikan, mampu direalisasikan dina keseharian orang sadayana. Nosok ngomongkan batur jadi orang tina ngomongkan baturna, yang suka menggunjingkan orang lain jadi berhenti dari menggunjingkan orang lain, anu suka ngalawan kasalakina jadi orang tina ngalawan kasalakina, anu sok resep migawe perbuatan maksiat orang tina perbuatan maksiat. Urang eta baru disebut ahlus sholat. Mending jadi ahli sholat, mending jadi tukang sholat, bu. Lamun hayang jadi ahli sholat, aplikasikan hikmah tina menjalankan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Realisasikan, buktikan, nyatakan hasil sholat orang teh kumaha. Tanha anil fahsya'i wal. Stop ngomongkan batur. Stop ngagosip. Stop. Naon? Oh, iya mah lagu wae. Emangnya gue Roma Irama? Wani sabaraha. Aing ngalagu mah kudu disawer, tadi kan ngalagu disawer. Licik ari ajengan teu disawer aing mah. Sigana kudu jogetnya. Ta ibu hikmah tina salat aplikasikeun, refleksikan. Refleksikan. Salat kita, hasil salat orang dina kehidupan orang sehari-hari. Keseharian orang harus keseharian orang-orang yang suka menjalankan salat. Jauhi perbuatan fahsya, jauhi perbuatan munkar. Da urang teh ibu bakal maot, sadaya lagi bakal maot. Cek tadi oge Pak Lurah bakal, ibu-ibu bakal, BPD bakal, kiai bakal, santri bakal, sadayana bakal maut. Lamun orang teu bisa mengaplikasikan hasil salat orang di dunia, rek naon bawaan balik orang ke akhirat jaga keur bekal orang. Sedangkan lamun orang di mautan teu aya de anu makal maturan orang iwalti amal kecuali amal soleh. Kalau kita mati tidak ada yang menemani kita kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh. Kecuali amal soleh. Bakal maut sadayana oge bakal. Mangkaning ibu maut mah teterang waktu nate duka iraha duka ayeuna. Cik bu mending ayeuna mending engke maut. Bu, Pak, heuy, halo. Naon ieu teh sinyal naon? Halo bapak-bapak, ibu-ibu halo. Halonya. Halo Pak, Bu. Bu, urang bakal maot. Iraha hoyongna ayeuna engke. Ayeuna teu naon cenah nya engke mangga gitu. Bahasa Jawa Bandung saya mah teu langkung Gusti. Bade iraha maot teh. Teu langkung Gusti. Sabab urang teu bisa mere maot. Da anu tiasa masian maot mah iwalti maut mau bisa diengke-engke, maut mau bisa di ayeuna-ayeuna, maut mau bisa di emung-emung, maut mau bisa dihayang-hayang. Sok sanajan peperaket emung pae ari geus waktu nama bakal maut. Sok sanajan ngaclok di gedung lantai 38 ari can waktu nama maut mah moal mah. Sok karunya eta anu diajar anu ngala anu percobaan bunuh diri hek teu paeh. Datang ke handap teh balangsak, sirah remuk, beuheung potong, suku nyengsol. Gitu. Ari paeh henteu ribu tong nama. Gitu tah. Layahya wala yamut. Hirup henteu paeh. Henteu. Bakal maut urang teh sadaya. Yakin saya bakal maut. Maka persiapkan bekal kita. Bekal di dunia, bekal di akhirat. Persiapkan teh lain di akhirat, tapi di dunia. Jadi ulah aya bahasa kieu sok pusing teh eta kana sok
anu sok ngagodin lamun cek di Tasik mah ngagodin teh bahasana teh anu tara puasa geuningan lamun dina bulan puasa naon maneh teh puasa atulah teu kuat urang mah doraka teh wajib puasa teh kena doraka mah disiksa mah kumaha engke we geblok eta jelema nu ngajawab kitu kumaha engke teh kumaha ayeuna lain kumaha engke teh kumaha ayeuna hade engke ayeuna goreng engke sekarang bagus engke sekarang goreng patut engke gitu jadi tergantung pagawean urang keur di dunia pagawean urang keur di kitu tah mau teh idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana-mana datang ajal ka manusia moal mampu moal bisa moal hayang moal bisa dihayang-hayang moal bisa diayeuna-ayeuna moal bisa diengke-engke Allah nentukeun urang maut harita keneh Allah urang keneh urang bakal maut itu tah kamari anyar keneh geuningan ibu terangka ieu ayeuna teh mangkaning loba bencana di Indonesia teh Dieng ngabeledu Merapi anyar keneh batuk gitu Semeru kabesekan lamun Merapi meletus urang rek minta panyelindungan ka saha ka Mbah Marijan geus modar Mbah Marijan mah semaot malahan mah ayeuna mah keur musyawarah tuh jeung Mbah Surip tenang Mbah Marijan tak gendong kemana-mana Allah ya Rabbana ya Karim Allah ya Rabb sadayana bakal maut teu pandang nu kasep teu pandang nu geulis tidak pandang pejabat tidak pandang rakyat lamun geus waktuna maut bakal Presiden RI pertama 20 tahun jadi presiden Soekarno ayeuna di mana 32 tahun Presiden Soeharto menjabat ayeuna di mana pejabat artis geulis di Kardila maut Alda maut sadayana oge nu beunghar nu miskin nu kaya nu kasep maut sadayana ge bakal malahan Mbah Surip menepikeun ka ayeuna ge masih keneh maut ridho ibu ikhlas pami maut ridho sing ikhlas ibu cara abdi ge ikhlas bade ibu-ibu ti payun mangga bade abdi paneuri mangga sanes ikhlas atanapi dibalikeun abdi ti payun ibu abdi paneuri ibu ti payun mangga ibu-ibu bade ti heula abdi paneuri teh sabios-bios abdi mah pasrah we ka Gusti teh atanapi bade dibalikeun abdi paneuri ibu-ibu nu ti heula gitu dibalikeun kan gitu penting balikeun we gitu ikhlas ridho karena Allah subhanahu rek naon bawahun urang balik lamun salat urang tidak mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan maka dari itu mari kita semua jalankan salat mudah-mudahan kita semua menjadi ahlus salat amalkeun balik ngaji nu sok popolotot kasalaki ulah popolotot eureun nu sok sentak-sentak kanu jadi pamajikan ulah suntak-sentak anu sok ngobrolkeun tatangga jeung baraya oge mitoha geus ayeuna mah balik ti rajaban mah eureunan anu sok ngobrolkeun salakina lirenan anu sok ngobrolkeun pamajikanana berhenti eureun ti ayeuna sagala perbuatan baik aplikasikeun lamun bapak-bapak wis di pangaosan bojona nyoguhan cai tah berarti eta teh hasil raja bapak biasa cipika-cipiki cepot pipi kanan cepot pipi kiri bu eta teh 7.000 kuda eta 7.000 lamun ibu-ibu dilongok ku salakina tengah peuting salakina kakarayapan
pahala nate sarua jeung nu umroh sarua jeung nu asik umroh yes umroh bapak-bapak aduh aing mama bapak tuh ayo umroh yuk gitu ngajakan ka majikan pahala teh sarua jeung komo lamun kokorehna lamun kakareapanana malam Jumaah sajabana umroh teh panjarana teh sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi anu ngamusuhan ka jalma Islam 70 mama jihad juga ngabunuh Yahudi bunuh Yahudi bunuh siap membunuh Yahudi siap umroh sing rajin om telolet sing rajin om telolet Allahu Akbar aduh aing bari mah aing ngajeng urang deui kana telolet wae nya aduh sing mesra karo janten ceroge teh bade angkat-angkatan teh bade angkat-angkatan cereg bade ka mana bade ka sawah jeung didoakeun ku nyai anteur ka lawang panto siung tanganna celepot pipi kanan celepot pipi kiri diteuteup ku ibu teh bari melambaikan tangan dada I love you itu atuh sing melambai sing mesra titi DJ naon titi DJ nyai hati-hati di jalan cie atuh cie yuk aing cara huleun urang dieu mah 1 2 3 cie yang mesra lamun pamajikan bapak balik rajaban kitu berarti naon Pak hasil rajaban teh lamun teu kitu Pak titah balik deui ka dieu sina rajaban deui sorangan cung sia mantog ka ditu rajaban deui sorangan sugan culang cileung pulungak pelenguk juga mejualin. Bo. Lamun bapak-bapak masih kena popolotot kanu janten salaki. Aduh, aing cenah geus deg-degan ya bapak. Kalem. Lamun bapak-bapak masih kena sok popolotot kanu jadi salaki. Hah? Terus diganti. Nurutan Mel tadi. Lamun bapak-bapak geus digeges popolotot sok popolotot kene kanu jadi pamajikan berarti ciri nate naon teu hasil rajaban lamun salaki urang teh datang urang teh mane bak nawahan dek nyium lagi kana tarang we cengkang pamajikan lagi langsung kali cengkang bari aduh bapak lagi dong asok bapak kikituan kalau jadi pemajikan wah tak asok cenah asok itu cik ayeuna orang buktikeun asok saurang tapi asok nanti kumaha teh osok itu kalau jangan pemajikan ngomong osok tara osok tara bu kesian deh aduh karunya tuh pak sing rajin nugas jadi salaki ka pamajikan sing mesra sakali nyium nu jadi pamajikan ganjaran teh sarua jeung sodaqoh 7.000 kuda
sarua jeung sodaqoh 7.000 uih jumaahan celepot uih ti pasar uih ti kabon di mana wae ya mau ti kajauhan kene ti lawang panto mama assalamualaikum mama pamajikan nanti ti tengah imah Tujuh 7.000 kuda ingat pak sabara berapa sodaqoh 7.000 kuda lamun rajin nyium nu jadi pamajikan lamun caroge ibu uih ti kerajaban sok cuam cium ulah disebut tuh gelo bu hasil raja sabaraha Pak 7.000 hayo we tadi bapak-bapak jeung ibu-ibu ari pemuda kumaha keur pemuda oge tenang kabagian lamun nyium nu jadi kabogoh kabagian kalau syarat apelna kudu malam Jumat Kliwon samemena meuleum heula menyan kembang 7 rupa dawagan hejo ayam anu bodas jeung hideung bubur beureum bubur bodas sadiakeun di piberi mah begitu apel sengot heula menyan sogoh simpan di lawang panto sampeurkeun ka bogoh bolehkah aku mencium keningmu adinda entong balik sikelo entong teh malam Jumat bismillahirrahmanirrahim ngawahan pamuda teh eta oge sarua ganjaranna sarua jeung nyium 7.000 bujur domba macam yang sarua itu udah geuleuh aduh ya Allah ya Rabbana kulantaran kitu para ibu para bapak hadirin sadayana mari kita aplikasikan hasil sholat kita dalam keseharian kita rubah tingkah laku kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik sehingga kita dapat mengamalkan tema dengan peringatan ini mari kita laksanakan kewajiban salat 5 waktu dengan penuh keikhlasan dan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tah eta hasilna teh tina salat teh ngajalankeun parentaan salat teh adalah berakhlakul karimah nepihan mah hartina